tong sieun teu dirizkian pasti dirizkian tah ku aya nasihat gitu teh aya deui hayang barang bere tapi di mana-mana urang tara daek narima nasihat nu aing capek ya teh aing teh beurang peuting teu anu gawe gugulantungan teu narohkeun nyawa kari-kari ayeuna geus meunang duit kudu dibikeun ka batur ieu capek aing itu nu tara ngaji mah ari anu ngaji mah justru ieu teh usaha teh ieu keur barang bere ka batur usaha lain sieun kokoro tuluy we ieu jelema anu katipu teh eta teh kulantaran sieun kokoro padahal duit geus aya ngan hayang ngagedean deui